Shalom, sampurasun para pamirsa. Wilujeng tepang sareng abdi Waoce dina acara Wejangan Asih. Wa bade ngadongeng hiji kajadian anu kaalaman ku hiji wanoja. Anjeuna kaserang ku panyawat ngagetih tos 12 tahun. Teu damang-damang. Tos kaditu kadieu sababaraha tabib disumpingan artos seep banda pakaya diical hoyong damang tapi teu damang-damang. Hiji mangsa anjeunna nguping aya anu namina Isa Almasih anu tiasa nyageurkeun saurna teh. Sagala panyawat oge tiasa didamangkeun ku Isa Almasih. Anjeunna nepungan ningali duh itu geuning aya seueur jalmi alut-alutan nuju ngariung naon anu saha anu nuju diririung teh. Oh geuning eta Isa Almasih anu diririung teh. Saurna mah kawasana teh ageung. Saageng kumaha nya? Saurna deui upami tiasa nyabak we. Nyabak acukna saurna teh tiasa damang. Tapi kapan numutkeun adat kabiasaan mah anu nuju ngagetih teh teu kenging paantel sareng jalmi. Bujang-bujang sareng guru atuh anu disebat Isa Almasih teh. Gusti ieu mah sareng jalmi oge teu kenging paantel anu gaduh panyawat ngagetih mah. Aduh tapi kumaha nya? Da hoyong damang ieu teh. Atuhkeun we lah. Urang cobian weh. Urang seselendep we. Da moal aya nu apaleun abdi gaduh panyawat ngagetih. Eta wanoja nyabak jubah Gusti Isa Almasih. Saharita keneh oge nalika anjeunna nyabak acuk jubah Isa Almasih ngagetihna ret eureun. Geuningan cager kuring teh. Tapi Gusti Isa Almasih mariksa, saha anu bieu nyabak ka kami? Geuning anjeunna uningaeun abdi nyabak jubah anjeunna. Kumaha atuh nya? Mending oge ngaku lah daripada teras dituduh. Sumuhun juragan, abdi anu nyabak jubah teh, abdi teh gaduh kasakit tos 12 tahun teu acan damang. Kumargi ningal pangkuhna iman ieu wanoja. Anjeunna tos gilig pikir dina paribasa Sunda mah. Gilig pikir tos beuleud patekadan. Saur Gusti Yesus ka eta wanoja. Anaking kusabab nyai percaya, nyai jadi cager. Heug sing salamet. Panyakit anu nyusahkeun ka nyai geus cager pisan. Ieu anu dina paribasa Sunda disebat gilig pikir. Ieu wanoja ngandelkeun kawasa Gusti. Sabab anjeunna yakin Gusti Maha Kawasa. Anjeunna ngandalkeun kawasa Gusti tanpa kapangaruhan ku kayaan sakurilingeunna. Sanaos seueur jalmi anu pasasedek teu kapangaruhan ku anjeunna. Anjeunna ngandalkeun kawasa Gusti sanaos kedah siap nanggung resikona. Naon resikona? Disurakan, dicarekan ku jalma rea. Tapi anjeunna gilig pikir, beuleud patekadanana pangkuh bade ngandalkeun kawasa Gusti. Hayu pamirsa, urang gilig pikir ngandalkeun kawasa Gusti.